Mana lur kopina ieu teh? Kopi eueuh, udud eueuh. Cing ieu atuh lah, ngopi hayang ngopi ya, ti tadi can ngopi ah. Katunya daguan heula, urang heula. Si Neng nih. Halo Neng. Naon? Neng teh mau jujur sama AA. Jujur apa Neng? Sekarang Neng teh udah gak cinta lagi sama AA. Kenapa Neng? Terus masihan segala kan Neng? Termasuk cencut juga udah dikasihkan ke Neng. Eta mah aku bahen Neng, karena AA tuh sempet nyesel. Neng udah gak perlu bukti lagi Neng capek pengen putus. Neng pengen putus sama AA. Gimana tuh Neng supaya AA sama Neng gak putus? Sok nyarios atuh tong balem wae. Neng sebenarnya udah dijodohin ku si Apa dan si Ambu. Mohon atuh kalau seperti eta mah pasrah wae. Iya, tapi Neng alim doraka ka Apa sareng Ambu. Sebenarnya mah nanya ka AA resep mun dipasihan seseuheun ku AA. Komo mun dilancingan AA ya artos ratusan ribu. Anu AA sok poho. Pantes atuh sok pernah boga duit wae. Mohon atuh AA, ayeuna mah orang putusnya. Tah kopina. Kade panas keneh. Tiis kopi teh aing. Eta mah hate maneh tiis, lain kopi-kopi teuing. Nah apa? Kadang ku uing tadi keur masak cai. Sedihnya caritananya. Henteu atuh, da uing nu dijodohkeun ku siapa jeung ambuna si Neng.